persembahan video pendek dari kami di channel Boda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyata dina kesempatan dia orang pangaosan pasti nabab masalah mertelakan nyata maling. Numana nyata maling teh hukumna haram. Bahkan agama oge nyata tos ngaharamkeun. Sakumasik hadis Rasul, man saraka syai'an minal malil muslimina pakod saroko mini waman gosani pakod donani. Nu hartina nyata maling teh sajalma anu maling hiji perkara naon bae nyata malingna tina harta jalma muslim si Kangjeng Rasul eta pakod saroko mini sarojeng nyata geus maling ka kaula jeung sahajalma anu nipu sajong eta jalma geus nyata kana nya-nya kaula si Kangjeng Rasul tah bahkan tadi ta ulah nyata wani-wani maling sanajan eta barang leutik mah kamar karumaneh teh aranjeun teh ulah sok wani-wani nyata nyokot karena barang batur sanajan leutik kamu nu gede mah Nuhun Kiai. dasar itu bae pangosan urang ditutup pakai kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cok, engke sore urang ngaliwat yuk. Atuh siap, gas. Tuh hayu. Emang dari boga beasna. Boga. Kumaha mun urang patungan sebelas. Siap jeung aing mah. Gas. Cok, kumaha nyambal nage eueuh cabe. Gampang masalah cabe mah, serahkeun ya ka aing. Ulah disebut pranco, lamun teu bisa datangkeun cabe acan mah. Satu tarikan, satu janda melayang. pesek cabe melayang. Anjir, siarek malingnya. Nang om. Bakur, cabe, mantuk amat, cokot ah. Hayu ala nabogana ieu. Ulah si Kiai garam. Oh, nya. Teuing mumpung saeutik malah menang. Sabar. Anjir. Peranco maling cabe Pak Otong laporkeun ah. Keun ku aing dia cok. Aing kuarina ka imah Pak Otong. Potong aing nu maling cabe. Sama nu mencari aing. Peranco. Tapi eta sia teh teu usengkeun ku aing sia teh ku aing. Cabe aing laporkeun ka polisi ku aing sia teh ku aing lapor polisi aing kitu geuring mah. Kayak kitu mah sia teh. Geus ieu ngalan cabe aing bae sia teh. Tuh, Pak polisi tuh. Nu malingan cabe aing mah sia eta teh orang geus bener si Pranco sia teh nu malingan. Oh, eta jelemana. Hayu urang sampeurkeun. Lai, cilaka. Lah kabur datang orang. Tembak dia koing. Badak pulang. Kanan. Malingan ieu aing nah. Aduh, ampun Pak, udah di penjara aing Pak. Aduh, belum sigi Pak, di penjara Pak. Aduh, Bacot. aduh Pak, aduh Pak, aduh. Aduh, belum sigi Pak, di penjara kan 1 tahun Pak. Aduh.